mah tuh lain nongkrong sih bawa duit cimana oh abi oke Pak RW yang ngeluannya mau yang gua naon mana hansip kursi ronda ieu teh geus 10 tahun teu ganti-ganti bener terus kopi ronda udud kan aya wae waduh dijamin ku negara oh itu men yuk Pak RW cabul oh nya tuh men cager teu bonge oh tuh men teu bonge sukan di ieu di ubaran naon ya Pak RW ngeus dirojok sih kana geus dirojok dan geus dirojok naon akang kamari teh meureunannya kumaha teh meureun di heureuy yang wae jadi we namu lain eta oh jadi gitu lamun kuring minta gaji ka pamajikan eta demo lah laras pisan eta mah laras pisan ka pamajikan emo eta mah oh berarti kasih RW ieu mah we naon sih teh taikun bagi hansip wah aing eta boga duit sih teh nanya ke aing Korea aing kan duit aing kecarios di ieu wewengkon pos satpam desa kenal Gorowong kampung Tumaritis anu bade ngaguar carita ku padalang nyaeta tentang berita zaman kiwari anu keur karandapan nyaeta Pak RW sareng Pan Hasib keur ngobrol dina kaayaman zaman kiwari Umaha sehat Hansip emal syariah miluan syariah aing mah hade Umaha Hansip sehat ye aya pangesto Pak RW aya naon ieu teh dikumpulkeun di puskamling ieu teh ya kitu teh ya Pak RW teh meunangkeun berita keur heboh zaman ayeuna berita naon ieu teh Pak RW eta lain berita si Topik anu ngabekam eta naon awewe 3 tahun salah sahijina eta oh eta Pak RW lain ningali awewe nepi ka karunya dibekam 3 tahun jabani bunga teh berarengep karunya ya eta teh ya batakan urang cing bisa kana ngajaga ketentraman jeung keamanan ieu komplek teh tapi masalah Hansip akan berjanji akan selalu menjaga keamanan dan kenyamanan siswa-siswi nah mana siswa-siswi lain siswa-siswi kita Pak RW keamanan warga dan masyarakat nu aya di ieu komplek nu aya di ieu wewengkon wah kitu hade-hade ayeuna apal nu keur viral daun teh Pak RW anu keur viral ayeuna teh nyaeta salah sahijina barudak mahasiswa keur daremo oh eta teh ya eta teh demo teh gara-gara cicing bener bohong teh oh gara-gara naon eta teh Pak RW tah salah sahijina teh eta teh nyaeta gara-gara kanaikan dolar ongkoh eta teh kanaikan minyak naon eta teh bensin ongkoh oh Pak RW abdi teh bade ngeusian eta naon ngeusian motor kunaon ya eta ku bensin ngan abdi teh pas ku bensin teh ngadon kaleop kunaon deui wadil kaleop heuh sing goreng teh bensin korek api jeung ngarokok Allahu Akbar cing ieu sok ayeuna mah cing bisa ngajaga kana katentraman ieu nagara kana katentraman ieu daerah ya kitu teh pastina oge bisi aya mahasiswa anu dararemo bisi aya mahasiswa anu kada dieu komplain ka Pak RW insyaallah Pak RW moal karomplain nah kumaha palingan ke datang ke Pak RW ngabari dogan eta make sampah
tong gitu sih, tong beda-beda sih. Oh, sudah tong beda-beda. Oh, kun, ai eta mah nya ai demo mameurnya ngaetakeun artisipasi, naon eta teh? Artikulasi, naon? Arsip, naon eta teh? Naon eta teh poe deui ngaranna teh? Artikulasi. Tahu artikulasi eta teh keur nyampikeun artikulasi. Bahwa orang teh kudu beunangkeun itu ieu beh bisa ngaevaluasi kana ieu kesalahan kitu RW. Tah eta bener. Demo, 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 demo. Turunkan harga beas darah naik. Urang dagang naon, daharna karurang. Setiap datang itu dong, ngebelakung aja karena iya, rek demo. Kelak. Cuy, Ayah iya, ayah Pak RW pengen teh babeki. oh si asik banyak teh babeki. Ampura Pak RW pengen teh babeki. Pengen teh babeki Pak RW ampura. Hentai Pak RW. Kumaha cir? Abdi bade demo si Pak RW. Demo ka mana? Abdi teh ningali bade nuntut sama. Untuk naon? Mana nuntut semua segala? Oh ini tuh naon? Tuntut semua segala. Rek nuntut teh sama teh nah, aing rek nuntut eta. Lamun misalkan akan dahar teh meni sok kekurangan anjeung laukna. Eta mah tuh lain nuntut sih. Bawa duit si mana? Gitu. Asal lu rek demo. Lain eta mah lain masalah eta meneman duit. Lain masalah demo teh kan artis naon tadi teh? Artikulasi. Artikulasi jeung pamimpin eta mah beureun masalah rumah tangga we eta mah. Masalah rumah tangga eta mah. Bade teh sarua kene demo Pak RW. Gitu teh ya. Sautik-utik demo, urang ge atuh hayang demo iluan. Abi oge Pak RW hayang iluan demo. Demo naon maneh hansip? Kursi roda ieu teh geus 10 tahun teu ganti-ganti. Bener. Aya deui. Terus kopi, ronda, udud, Can aya wae. wudu dijamin ku negara. Bener. Urang eta ngajeun proposal. Proposalnya Agustusan. Eta situ teh ngadenge. Agustusan. Eta benar. Nya ieu kota geus rareon kieu. Orang benarnya orang ganti orang bebeja tak Pak RW. Dengekeun abdi. Tumben ieu RW. Tumben ieu Pak RW cagur. Nya tuh men. Cager teu bonge. Tuh men. Sugan di ieu. Di ubaran naon nih Pak RW? Ngeus dirojog sigana mah geus dirojog. Lain geus dirojog. Naon akang? Kamari teh meureunannya. Kumaha teh meureun di heureuyang wae jadi we namu. Lain eta. Urang teh kamari teh teu bonge teh si ieu teh nya kan asalna mah labuh dina tanggal kaapa. Ai terus ieu Bisa tuh boleh kumaha? eta teh kieu caritana mah. Hansip keur ngeuliling tadi teh. Ningali si RW di tukang teu ningali teu bonge orang teh ngumpat. Rojog teh terculina teh ku ieu tah. Kuleungeun langsung eta mah. Cabur. Henteu aya kene. Teu bisa cabur emang nih. Jeung kumaha ieu mah karunia jeung hidayah ti Gusti Allah we meureun eta mah nya. Sip. Hansip. Tidak ngeroda kita hansip. Kumaha. Lain eta Pak RW. Kamari karek ningali ka apotek. Eta teh. Heeh. We. Daun teh. Bener cager mana euy. Lain manis teh bapak teh. Kamu nalin bapak urang mana mah. Bapak RW. Bapak RW. Bapak RW tuh main cager. Kamari teh bener urang teh ngilu ka apotek. Geus dijaket. Ka apotek teh sing horeng teh cagerna teh ku sapu padang.
Atuh eta mah RW lain torek meureun lapar, mana mah jadi teu konsentrasi. Eta saeutik kitu. Mane rek teh mau naon sieun tadi teh? Urang terek demo eta sangu semah meuli kurang wae. Hayang ieu we hayang ieukeun aspirasi. Aspirasi ka saha? Oh ka si emak. Sakalian ka Pak RW sugan mere manawi aya ieu mah Pak RW. Punya manawi we. Sidik cewek ke butuh. Lain eta Pak RW. Maaf. Emang digaya eta si Ucir. Kumaha jauh kayak mana? Aspirasi eta ka indungna. Oh, meureun geus belajar sosiologi meureun dipikirnya. Lain pintar si Ucir. Oh, non. Pintar. Ih, atuh, urang teh atuh geus meunang sakola di SD jeung deui ngaji di madrasah aing mah. Madrasah. Mending gue lagi sering nih si Kunti. Oh, batakan aing mah lamun seuri teh deukeut angkat saringkeun teh di sabah kunti aing seuri dari hate demi Allah. Oh, gitu teh batakan ieu bari nyamperkeun aspirasi ka si mama. Jadi gitu. Lamun kuring minta gaji ka pamajikan eta demo. Harus pisan eta mah harus pisan ka pamajikan demo eta mah. Oh, berarti kasih RW ieu mah we. Naon sih teh? Taikun bagi hansip. Wah, aing eta boga duit sekenanya beunang aing Korea aing kan duit bae. Kabur siapa boga. Kira sugan aya kasih emak. Sugan aya. Aing sorangan di dieu di poseron lah. Aduh, aing naonan di poseron ada warga aman, RW aman. Minyak kopi sih, minyak kopi. Nya eta ieu bangku ge reot tapi ganti ke 10 tahun. Rek minyak kopi kumaha ieu mana? Lain eta itu Aisyah Saha? Aisyah eta Asan sip? Sampurasun bulan. Rompes. Saha di jero. Saha di luar. Nah, kieu ningannya. Oh, saha sip. Kumaha? Wios ngiringan jaga ngaronda. Dewek ieu naon dewek gabut soalnya. Wios tuh wios. Barang ngaronda sugan lumayan menuju aya. Ansip sehat ansip. Oh, ayo kieu we lamun teu sehat mah meureun aing geus di rumah sakit. Di rumah sakit rek naon? Nya ngopi atuh di rumah sakit mah nya naon deui ieu mah nih. Itu teh ya. Tah, ansip. Kumaha? Apa tadi anu keur viral. Geus tadi coba dicaritakeun jeung Pak RW. Oh ya Pak RW. Oh iya tadi ka dieu. Kumaha dicageun Pak RW? Geus dicageun alhamdulillah sia Pak RW. Ka apotek akang. Oh geus ka apotek? Heuh, kamari, ka apotek. Geus dijaket, balik-balik dong ngadenge. Oh, alhamdulillah atuh. Kita di Pak RW na atuh. Hayu ngobrol ngeluan sarua. Yang itu tadi teh dewek teh kandek demo siga mahasiswa ayeuna. Rek teh mau dewek teh ai pas ke si RW ngomong kieu yang geus urang rek nyampikeun aspirasi daek naon gaji hansip ditaikeun. Tah kitu kuduna mah kudu wani kitu. Ai si RW kumaha? Lieu cenah aing ge barora duit cenah gaji mari ge hese nya. Ampun. Tapi Pak Ridho eta maneh hansip, alhamdulillah ridho demi kenyamanan negara, demi kenyamanan desa, tentrem gitu. Arang teh kudu ridho si hansip, sebab ari ridho mah gede saganjaranana. Ai ridho jeung ikhlas beda. Beda itu tijang, beda. Ai lamun ridho mah di jero keluar dari ridho disebutnya. Ai lamun ikhlas di luar ka jero. Nah, udah kasih dibalik. Lamun aya ge ikhlas mah di jero keluar,
kamu ridho mah di luar apa jero eta bener eta dengan bisa yang mah tes we ieu mah tak kitu heeh tah jadi aya nu ngaranna ridho mah urang teh ridho di luar dihina-hina saya diam dicaci maki saya juga diam tapi di sini saya akan lawan asa apa eta mah sa Pak Jokowi hah Pak Jokowi oh presiden oh benar presiden oh itu kan dihina-hina saya diam dicaci maki saya diam tapi di sini saya akan lawan sududuk kali balik oleh sududuan nurutan gubron teh keur viral ieu teh ayeuna bahasa gubron teh anu teh jelas teh aya nu jadi jelas aya bahasa semut geuning aya bahasa semut bahasa cacing bahasa bidadari hei cenah Kang Gopran sini pulang cenah cenah eta cenah ngadaguan ampun eta aki geus tunjung aing mah henteu lain sip baji ji deui situ aing ngomong eta nolongan eta hayang ngarahaji doakeun aing gara-gara haji hayang haji teh oh nya kitu ayeuna teh hayang korlap naon deui korlap teh koordinator lapar teh lain jang pulang kekarangan deui ge korlap artina koordinator lapar lain kekarangan deui aya asip ai kekarangan deui oi bener ieu mah korlap koordinator lapar Hai, koordinator lapangan. Eta bener koordinator lapangan. Kuring ge unggal poe ge korlap atuh lamun kitu mah. Naon koordinator lapar. Da sarua kuring lapar lamun kitu unggal poe mah. Kan beda konsep kali teh kitu. Lain sih kana mun urang demo di kampung kumaha heueuh. Naik nuntut naon. Tuntut hayang tetangga ulah dikukuru nyukai yang dua penting di ganeng gitu si anjing guys hayam na bakam kumane bakam pencit sugan mata dahar kumane ini nuntut anu tepara renting mana masif nuntut hayam tetangga kongkorong jam dua penting ganeng mana sekalian ulah dibakam dipencit dan dikeun eta opor hayam siasip yang tuh tujuh kamana kita hayang Pak Ujang aya kene kumaha sip teh siapa mencari kesempatan dalam kesempitan hansip ieu mah mencari kesempatan dalam kesempitan hayang menang etanya hayang menang hayam oh ya gitu teh apaan eta oh gitu turunkeun hansipna anu kitu mah teu balik ku aing turunkeun hansip erek urang rek nuntut nuntut naon maneh eta abdi nuntut sinyal internet unggal poe video loading we jeung loading hirup kuring teh siga keur diuji ku kasabaran unggal nonton dracin teh naon drama cinta Cina jadi cinta segala lamun nonton dracin teh sok gitu loading ayo nonton di mana di YouTube nontonan teh atuh lamun di YouTube mah nonton eta nonton naon eta di YouTube tah nonton mah Cepruk Channel TV teh tah barudak euy jang pulang tong poho kena orang di subscribe nya di like di comment and subscribe setelah subscribe kita subscribe ieu channel Cepruk TV Cepruk TV teh cepot teh Cepruk ka mana meuni we teh dol ka mana meuni
Oh, dah aing mah kamana-mana we ngacapruk mah heuh, penting mah aya hiburan we kitunya. Akang Kumaha? kurungkeun loncengna. Hurungkeun loncengna meh aya notifikasi tadi teh. Eta. Cengkling kayak gitu di edit kan. Cengkling sok aya kitunya. Ya, saminggu sakali akang. Saminggu sakali gitu. Eta teh. Nya, Soka pemirsa. Pemirsa. So pemirsa jangan lupa di like, subscribe, and komen ya baraya ya. Dan nyalakan apanya? Nyalakan juga loncengnya gitu ya bersama. Nah udah teh suara naon sih? Lonceng. Soalnya lonceng teh siga bancet anu kegencet eta mah. Aduh, itu kan kendang sih suara bancet kegencet, aduh ampun. Oi, Mang Cepot, kumaha sih? Kuring boga ide. Naon? Lamun aya demo gede, urang dagang. Dagang naon sih teh? Jual dagang demo gede buat kampus. Soal mana kudu demo kemarin? Lain. Urang dagang nyaeta dagang cilok. Aya deui es teh. Aya deui power bank. Urang aja power bank eta mah demo rek dijadikeun bajar siapa? Bener imah urang jadikeun ladang usaha. Sugan dina demo eta teh beunang duit, beunang naon kantor ka dieu teh beunang manawi aya. Bener ari ku kitu nama arus an beureun dagangan maneh rajet kudu demo dialungkeun ka ditu ka gedung gitu teh sok atuh kadinya kumaha lamun misalkeun namanya jadi koordinator jadi oratorna sok oke urang siap urang cobaan lamun misalkeun dagangan kieu oh saudara-saudara hidup urang nuntut naon Sok buntut. sok buntut urang tuntut tadi naonnya suka ada nuntut naon maneh, anu bahaya suka naon. Naonnya polo yang tujuan mahasiswa demo mah hak warga negara. Nu penting mah tertib. Yang boga tujuan anu jelas. Tongan ukur milu rame. Kawas nu resep share berita tapi teu maca usina. Pokoknya berita tapi kana maca usina. Berita weh hungkul, usina mah teuing naon, tah eta lolobana teh. Bomo teh geuningan akal. Bener eta. Jadi naon pelajaranana ieu teh? Pelajaranna teh lamun aya masalahnya arurang salaku warga negara teh. Lamun urang aya masalah, tingikeun. Nyai dangukeun. Kudu disampeurkeun ku cara nu hade. Lamun boga aspirasi kudu jelas tujuanana. Tah eta bener pisan. Lamun boga tuntunan kudu dibarengan ku solusi. Jeung ulah gampang kabawa kudu viral. Aya namanya lolobana teh keur konsep pomo. Pomo ningannya demo keur viral-viralna demo pomo miluan. Keur konversi miluan mantakan rarico tadi gedung eta tah. Gedung sate teh mun kuat di acer itu. Eta mah maneh bade nasib. Tong beja-beja teh. Urang pomo miluan itu. Lamun boga tuntunan kudu dibarengan ku solusi. Jeung ulah gampang ku bawaku nu kira ku bawaku deui sakaba. Gitu. Nu rame centang tu manfaat. Nu penting mah akal kudu tetep jalan gitu hansip. Bener gitunya. Jeung kopirona kudu tetep jalan. Eta pisan bener. Hai cep, urang ngarona urang kulilingan desa hayu Hai cep. Hayu cep haji heula. Sejak haji pansip teh. Pansip siap. Hayu urang ngarona ayeuna mah bisa aya demo. Hayu sing wae. Lah itu jang senahnya Nya.
matakan arurang teu sing bisa ngajaga kana mangpaatna negara, Laras sing bisa pisan. kana apal kana tujuan-tujuanna demo, tongan syukur ngiluan pomo, nu penting mah arurang kudu boga akal sehat, anu tetep jalannya, anu rame can tantu mangpaat, sabab nu pera ge can tantu bener, itu. Laras pisan akal. Jeung ulah gampang kabawa ku sakaba-kaba. Tah eta. Ayeuna makan ningali anu viral teh para romo hiluan, para romen gitu. Padakan ge arang teh sing bisa kana ningali kana kadaulatan rakyat arurang sing bisa ningali kana katentraman jeung kanon katentraman jeung kanyamanan masyarakat. Ayeuna mudah-mudahan urang doakeun sadayana nya mudah-mudahan atuhnya dolar teh ayeuna turun nya. Amin. Rupiah teh mudah-mudahan we teu naik kitu nya. Ya, Mun $1 nu biaya lo 18.000 batakan web TikTok teh cair-cair. Badakan lamun ngalep TikTok teh kapotong deui eta teh nya. Ya. Badakan Rugi deui. rugi dong gitu nya. Rugi deui matakan ge sing bisa kana ngajaganya. Ya. Mudah-mudahan doakeun we pamimpin arurang sing aya dina kasalamatanna nya. Amin. Naon setia amin we si Haji Bonge we teh. Nya kitu teh nya jang nya urang lajengkeun kana lampahan arurang hayu jang dipayun barajah Mangga. ayo akang ayo alah ayo barajah di kantor dulu bye bye. Wah.